mami. Oh, nu dipengker ieu. Ya, tapi pan mereka cuma ieu teh cucu gitu. Tapi di dia we. Menang me nih, ti boleh lah. Sama cucu na. Siapa? Karena geus saya, Pak. Kopi cara. Keren-keren. Abdi mah nyesep keneh, Pak. Udah di warungna masih ari calan tuh dah. Iya saya. Da abi-abi pemita na undan. Ada bujur. Pemita lami. Enggak baik kan nyesep teh gitu. Nah, jam bieu mah murahnya. Jadi kan Mirip di Jampang ya. Dapurnya mirip di Jampang. Herang ge, Pak, ieu. ieu mah sanes bumi ning tuh coba buat teh. Masih mirip di Jampang, Pak. Ini Asa papana nih harerang di calikan sadidindan ya. Nah, bujeng-bujeng Sok we teh cinceur. baku nama bolu Baru itu tapi cau ieu mah. Sing ulang cobian jang. Katanya sepas. Kumaha ya abdi nyesep di Iya, dia. iya. damal naon pas sadidindan. Di Serang. Di keserang. Bon, ya, bon gitu. Kami aya damel. Munci teteh. Kadal naon we abdi mah dah. Laras. Abdi mah sucunguk naon ge. Parah ya. Hayang kebarae nya mah. Oh, Pak, daripada hayam ini kadal ya, Pak. Kali maning karena upin-ipin wae. Silakan. Aya oge non gelombang teh janten aya kadang aya nih gitu. Oh, itu biasa kan ngawitan eta mah mungkin mah moal. Jadi dia mah barang kali mah kadang ketangkep kadang henteu. Malang kali mah Ah, upami upin-ipin. kakak-kakak talian teh. Si Pak. Aduh nya kumaha. Oh, ngerecek enak. Ngerecek. Ayo nanti udah beureum amal aya ya. Aya seueur di warung mah. Oh, nya pas nanti beli teh aya. Ngerecek unur-unur. Unur-unur naon we teh. Nah, itu dah tanggal angala Tahu, unur. dan Teu biasa sana mah bigi. Mana kita teh acan. Paling cuman Oh, tilituna kaituna saya. Ini jambannya. Jeroknya. Ah, jerok teh. pami usum hujan pinu ka dieu. Dalam 20 meter mendugi 15-15-annya teh.
Alhamdulillah anu masih hantuang ya pangaliwatkeun ku teh saha Teh Lilis sareng Teh Sri Mulyani Mariani. Alhamdulillah anu pangaliwatkeun ku Teh Lilis sareng Teh Sri Mariani. Tadi sudah teh ieu. Lahiran sabaraha teh? 80 sapan genep? Sapan genep itu 80. Berarti 12 tahun langkung. 12 tahun. 27, teteh 30. 30 itu teh. Berarti yang mun bahasa Indonesia nama lagi mejeuna. Putra 2 teh. Mejeuna galak. Putra 2. Nah, jadi parah nih. Wajahna sagala rampus. Karena lato-lato pasti. Lain ieu na teh. Sanes rampus teh. Wajahna rewog. Hayam teh nih nyerak cak ini teh tuangna teh tanya tungna. Nah, iya putra si teteh ya nuju main lato-lato. Kelas berapa deh? Kelas 5. Dua anak di sada tulur hanap tuh. Tak tok tak tok tak tok tak tok. Yusfa ya Bapak. Hah? Bapak Yusfa tak sabar tahun ya? Kena 5. Berarti lahiran. Orang hitung. Lahiran sabar Pak? 5 Bitis ya. Tahun sabaraha? 4 genep 47 atuh. 47. Tahun 47 tahun 50-an lah. Bitis bisa. Aya kitu Pak goromolan kan ya? Kepungkur mah. Kantos gitu. Antos. Panti dia mah ngungsi ke Budjaya. Oh, Sadayana ge. orang dia mah Mohon. nuju masuk wengi saurang teh nya. Mohon. Eta teh darongkapna teh. Gaya di dia mah kepungkur sadayana ke Budjaya. Oh, pami nuju musim gerombolan ngaralih lah ka itu ngungsi. Ngungsi ka itu. Dijarah pangitu itu nya. Mohon. Bagok balang. Jomblo. Pasir huni. Baru kata lapang, lumur lapang ieu. Mohon. Renget gitu. Ayeuna mah jantan sekolah SMP nih anu lapang. Sakelatiaran raya, Itu gorombolan teh ka mana-mana. simpang. Simpang. Gorombolan teh beunda Wah, sudah. di leuweung nyumputna pangitu nya. Ka mana we sayeun. Atas pagar bisnis kan jika harupus di leuweung teh nu nyerah-nyerah. Pupus-pupus. Nya da eta mah da di kepungnya. Oh, ketika sajalan dah dia pada megat. Ya, awe gelis bawa apa nih? Oh, Kungkur. Aleuweung. aku gorombolan teh. Oh. Kungkur. Saur-saur menit. Mata. Seur kene petilas nu sing kapungkur. Mohon. Mun pada teh separuh kus. Bapak jenengan saha Pak? Hah? Jenengan nami? Bapak Abin. Bapak Abin tah nuju di bumi Bapak Abin. Sareng Teh Sri, sareng Teh Lili. Lilis Putranya Pak itu. Ayo tadi. Incu. nuju pangaliwatkeun tuh. Da betah di lemburan para lager atuh. Mohon itu teh itu. Di lemburan para lager pangaliwatkeun. Di kota mah meser. Tah daun sarinyu tah alabna. Daun poh-pohan gitu. Popohan. Nah, iya ngepoh-pohan Wih, anu teh terangeun teh urang Jakarta ini yang namanya hawu. Asuro gitu. Asur. Asuro. Oh, bener. Ya, asur. Oh, asur ka jero kitunya. Ya, Pak, dia suruh Aya tadi deui gitu, bener we. asur na nguping abdi mah. Kita mah lamun ngadian suruh. Tuh, ieu paraseuna namina teh di kampung mah Sunda mah paraseuna. Padahal mah para seuneu Mohon. kauruan.
lagi nyimpan sulap. Para seune buat nyimpen kayu. Kan dari orang kampung mah welcome, ramah orang kampung. Sadirinda nama tara kawan mana teh? Tak ya lato-lato tak. Kang Barakatak ini lato-lato. Ya, ditampinya teh lato-lato na teh. Bolu pisang. Oh pisangnya? Ya. Buatan deh. Cau itu. bibi. Oh bibian namanya teh? Ditampi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga deh. Oh. Yang asuh gini. Bisa ada datang di kita. Datang kerja. Sini ada hulu luar kelantan jang. Ada nyamal ya teh? Sanes metikan cengek na Oh. jumlahnya malah mah tacak. Dan biar ceria teh. Nah, iya di kampung mah aya hawu tuh. Kampung pisang. Burung langsung. Perih teh. Tiup atuh. Kebunan teh di payun mada masih cenah rame. Atos bangkeu teh. Hayang uihan deui teh. Anu pamagat teh teh hayang uihan deui. Pepeg we teh. Pepeg ku songsong ka dieu mah. Tuman. Oh, sok kadang sok ka dieu. Masuk omongan tadi. Api-api nama ninggal orang kalian. Oh, kehilangan. Hah? Lain mun cek bahasa Indonesia na lagu dangdut mah kehilangan meureunna. Firman teh gini. Kehilangan. Ya Firman takut Lalau ya, kehilangan. mantan. Penyesalan. Ada alimada. Biasa we
salah kedua salos kontak pari anjeunna Mohon nu kahiji mah da murang kali teh. Eta teh kapayuna kumaha kayak nutan. Yang rumah panggil deui. kanggo waktu ayeuna mah teu acan duka susah bere eta Dan ini jawabannya teh. sabab kamari teh pamoget ngaman temi Parah. jadi parah ya kasieun mah nu kahiji nya pang ieu keun nu kadua ngaman menuju panen mah pas panen anak incu ngaliwat Ya, pami aya sadayana mah teu sakieu. sa RT eun di dieu mah pami aya sadayana mah Ih, gejerot. dan abi teh murang kali Datangna tuh. Iya, Nebul, aduh saudaraku. Tapi nya bagus bener pelajaran hidup teh. Pelajaran hidup contoh kanggo saha-saha. Ya anu lama sih tetep. Nu paling berkesan nya teh nya. Nah, ini teh salah satu contoh kehidupan. Mohon. Lilis persiapan bukan persiapannya. Jadi mau atau nanti badai. Naon teh ngabaleum teh ngabakarnya. ngabakar kan Ngabakar. Nya ngaduruk lah panginten. Lebih tepat nama. Ini namanya niup Atau lah tau. asin. Aduh. ya kan sanguna teh gaduh Magicom pamit Tapi da teh raos kana jinuk kieu. nya di akel wae Mohon. kami menggunakan cara sakadi dina Magicom paling lebetna 2 liter seueurna Mohon. iya mah paling seberapa 3 liter Oh, sehari. Emang sabaraha jam nih? ya kan nu tuangna tara tangtos kadang Mana bigi kadang mah sok ngiring di dieu. Oh, rawas aku perenya. Pri meureun. cucu tinu tebing gitu Mana sok raos nih ngumpul gitu. Ah gitu. Sate asin beraya. Sate. Ciri khas asin. Dari kota mah mal aya komo di Riyadh mah. Moal atuh di ditu Rasa mah. orang Riyadh, orang Abu Dhabi. Bujeng-bujeng mah di kumaha. Riyadh Bagi atuh gaduh tempe teteh nu di kitu nu kita aya. Oh, da mal. rakanya raka dama di Riyadh Hmm. pami nelpon teh gitu we yang sangu makanan Nah, mungkin di-sharekeun ieu teh cenah nonton. Nah, iya belum asin. Di Hong Kong mah nggak ada. Oh, mah aya. Yang seperti ini nggak ada. Korea, Hong Kong tak aya, tak aya nu belum asin. teu Taiwan. aya. Taiwan tak aya. Di Abu Dhabi, di Jeddah. Ada di Bunijaya, Bandung Barat. Bandungnya Barat. Demikian itu. Naon pertanyaan? Naon bisa teh? ya pami niat gitu Upami aya niat kapayungan. Yang gaduh deui Tah, gitu gitu. maksudna. Janten Kriteriana kedah hoyong kumaha gitu. alim nu beunghar. Oh, Harus alim gitu nya, tidak diutamakan panginten. Gitu nyatanya nu penting mah setia. sekarang usaha usoli. Ada teh usaha mana naonan teh? Apa gue pikeun? usaha unggul tak usoli nanaon Oh, mohon harus teh.
mateng nih liwet-liwetnya. Wargi kan di luar. Mohon ke suamina rakan di Saudi Oh, istilahnya di Riyadh gitu. suamina. Ini baraya orang sarapan